Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqiril muallimi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun guru. Aya wa min tawqiril muallimi, aya cing tadarik sing semangat. Allah yamsya hari henteu lempang jalma amamahu di hareupeun guru. Allah wala yajlisa jeung teu diuk jalma. Ayo wala yajlisa makanahu dina tempat guru. Ya keur kamari nya nugus dicaritakeun di handap aranjeun sararea moal bisa ngahasilkeun ilmu oge moal manfaat ilmuna terkecuali kudu ngagungkeun ilmu jeung ahli ilmu oge deui teu terkecuali kudu ngagungkeun guru. Riwayahna hayang bisa ngaji mah kudu make adab-adaban. Sok ngaji bisa ngaji ngan teu adab ka guru. Teu make tata krama. Eta kumaha moal manfaat mah ilmuna mah. Gitu. Tah tina sawarehna ngagungkeun guru teh eta teu meunang leumpang di hareupeunana. Itu tong miheulaan Sundana mah. Itu tong miheulaan guru itu lamun nanaon teh. Tuh komo dahar mah ai mah jua celebek we. Terkecuali tos di piwarang. Tos di piwarang tong cara ricing. Ya. Sok tuang dar we. Itu ngantong parebut. Itu geus kolot parebut kana dahareun ya. Eta. Jadi ari teu acan ditreatkeun mah teu kene. Itu. Dina segala bidang itu tong mayunan. Itu wabil khusus dinama apa tong naon? Tong mayunan guru terkecuali ku guru teh itu ku para ulama teh ku eta ajengan teh di piwarang sok kapayun. Sok tipayun teu naon nu teu meunang teh urang cologog itu jalmi heulaan kitu atawa urangna hayang kiih upama nyuhunkeun widi punten mayunan hoyong ka jaman gitu aya kitu mah gitu karena gurung gusuh gitu hayang buru-buru tepi salah oge deui naon teu meunang diuk dina tempat guru. Paragi guru teu meunang di tempatan. Itu. Nah, matak tingali ya di pasantren-pasantren ya. Di mana-mana guru na teu aya. Teras we berjamaah teh digentos na ku santrina itu atawa ku lurahna. Biasana tara di pangimaran. Teu waniheun. Berarti itu ciri make naon? Make adab. Teu waniheun.
anu bener-bener make adab mah teu ayeuna sapanggung ya. Sapanggung sareng guru. Kan biasana dina panggung sok make kursi. Itu tah nu make adab-adaban mah begitu. Teu guruna sabada ngaos teh lungsur. Tuluy manehna sebagai muridna ayeuna bagian manehna. Begitu dipiwarang pidato teh teu wanian diuk dina urut guru. Dina kursi teh keun bae kajeun diuk dihanap we. Teu kitu nangtung. Gitu. Berarti ieu make adab. Matak ya benang ditinggalikeun ajengan oge ya. Mana ajengan anu polontong, mana ajengan nu tawadhu. Itu benang ditinggalikeun dina kalakuanna oge. Ieu teh ajengan teh ieu teh dina hatena, dina jiwa ragana geus aya kitaban atawa eueuh. Eta bisa ditingali dina akhlakna. Itu ajengan teh kieu. Heeh, kitabna di luar, lain dina hate. Aduh, esenya hayang bisa ngaji. Paingan urang teu bisa ngaji bae. Dengan kitu. Allahu Rabbi. Matak batur mah nepikeun ka sakalieun lamun teh mah aya guruna teh kumaha pang nampikeun urang bingung kudu kumaha serba salah. Nepikeun ka kitu saking sieun salah. Itu kang cicing. Itu amun dipanggil ka karajang hareup. Itu terus beres tukang cicing. Nyata sieun salah. Sok geura lamun deukeut teuing mah kumaha? Ka dituna teh jadi sok dekat urang teh. Jadi sok akrab tungtungna teh. Da ajengan eta mah sun abdi mah pokona mah besti pek geura. Ka ulama pek geura. Pantes teu? Teu pantes. Heup we sakitu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil pantesannya Mama Hasan Mustawi radhiyallahu anhu lamana pangarsa apa oha kumaha teh kesehariana teh teu mutalaah kitab Ta'limul Muta'allim. Teu saur dina manaqibna kumaha teu pami mutalaah kitab ieu teh nangis. Bahasana teh can bisa ngamalkeunana. Eta saha? Keresana Hasan Mustawi. Tinggal komo urang mah. Tinggal komo urang. Lumayan nya. Urang can bisa ngamalkeun lagi atuh nyaho-nyaho mah da. Heuh? Udah hese ngamalkeun teh lawan teuing. Heup sakitu.